Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Zahira Andarawati. Dina kasempatan anu penuh syukur ieu, abdi nyarioskeun ngeunaan pentingna peran barudak rumaja dina nyiptakeun lingkungan sakola anu nyaman, damai, sarta mere rasa betah kasadayana. Sakola teh ibarat kebon nu keur mekar. Barudak rumaja teh kembang-kembangna. Sareng lingkunganana nyaeta taneuna. Upama taneuna bersih, subur, sarta dirawat ku hade, tangtu kembangna bakal mekar kalayanan endah. Ku kituna ngajaga kebersihan sakola lain ukur tugas, tapi mangrupa wujud rasa sayang urang kana tempat anu unggal dinten janten saksi perjuangan diajar. Ngajaga fasilitas henteu micin runtas sambarangan jeung tetep sopan dina unggal lempah teh mangrupakeun lengkah-lengkah sederhana anu bisa ngarumasakeun suasana sakola jadi leuwih nyaman. Disiplin oge penting, aturan teh dijieun pikeun ngajaga ketertiban supaya urang sadayana bisa diajar kalayanan tenang. Salian ti eta, hubungan sosial kudu dipiara kalayanan hade. Ulah aya hinaan, ulah aya bullying, ulah aya nu nyeuri hate. Sabalikna, urang kedah bisa silih sumanget, silih hormat, jeung silih jaga. Tingkah laku anu lembut bisa nyiptakeun hawa sakola anu leuwih endah tur ngeusi kahaneutan. Lamun unggal murid bisa ngamimitian tina lampah-lampah sederhana tapi bermakna, insyaallah sakola bakal janten tempat anu teu ngan ukur jadi arena diajar, tapi oge jadi tempat nu nambahan kabagjaan dina unggal lengkah urang. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.